Sampurasun. Kumaha damang. Mugia hidup di bumi sehat, semangat, dina diajarna. Ayeuna Bu Eli bade ngajarkeun bahasa Sunda deui. Tong bosen nya? Yuk urang ngawitan belajar bahasa Sundana. Tujuan urang diajar dinten ieu nyaeta supaya bisa nyieun kalimat dina bahasa Sunda, tapi berdasarkan gambar nu aya dina buku. Oke, Bu Eli tiasa dicontohan cara nyieun kalimat dina bahasa Sunda. Saatos kamari urang mempelajari ngeunaan pupuh pucung atos ngalengkepan kalimat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat dari gambar. Nyieun kalimat tina gambar. Gak apa-apa ya Bu Eli, bahasanya campur-campur biar kalian yang tidak bisa bahasa Sunda bisa sedikit-sedikit ikut belajar bahasa Sunda. Yuk kita mulai belajarnya. Di dieu aya gambar ngeunaan budak awewe anu keur diajar keur main bareng, lagi main bersama ya, nuju ameng sasarengan. Ameng sasarenganna nyaeta ameng babawak ucing anu gaduhna. Nah, cara nyieun kalimat dina bahasa Sundana misalna Ani jeung Mira nuju ameng ucing di buruan. Nah, di dieu Ani jeung Mira eta teh lamun dina bahasa Sunda mah disebutna jejer. Lamun dina bahasa Indonesia disebutna subjek. Nah, kelas 2 teu acan diajar ngeunaan subjek, predikat, objek. Ayeuna mah urang tinggal we gambarna. Gambarna teh ngeunaan dua urang murangkalih istri nuju di ameng duaan. Nah, kalimatna bisa kieu. Ani jeung Mira nuju ameng ucing di buruan. Tah, eta contona. Dina buku halaman genep eta aya 3 gambar. Bu Eli bade masihan contoh hiji gambar ka hiji. Gambarna ngeunaan murang kali istri sareng murang kali pameget nu nuju ameng sasarengan di kamar. Kalimatna tiasa kieu. Ani sareng Rudi nuju ameng boneka di kamar di bumina. Misalnya gitu. Atanapi kieu. Nina sareng Andi nuju ameng sasarengan di kamar di bumina, misalkan gitu. Tah, eta teh hiji kalimah. Lamun misalkan hiji gambar dijieuna ku hiji kalimah. Hiji kalimah we heula. Teu kedah seueur-seueur. Engke kalimah kaduana hidup tiasa ngadamel. Misalnya eta teh gambar kaduana ngeunaan nuju main sapeda bareng. Tah kumaha tah kalimatna teh? Ayeuna mah cobi ku hidup damelkeun kalimahna engke diparios ku Bu Eli. Kumaha? Tadi atos dicobian ngadamel kalimatna. Tah, ayeuna Bu Eli bade simpulkeun pembelajaran dinten ieu nyaeta ngeunaan nyieun kalimah berdasarkan gambar.
Tah, gambarna tadi tos aya dina buku. Hidup mah tinggal nyieun kalimahna. Nina nyieun kalimahna teh misalkan ditinggal heula etana gambarna ngeunaan naon. Ngaran ngeunaan gambarna bebas. Nah, atos tadi didamelkeun kalimahna berarti lamun nyieun kalimah teh kudu aya yang nu tadi namina jejer, palaku sareng objek. Namun dina bahasa Indonesia mah ada subjek, predikat, objek. Tah, ayeuna saatos disimpulkeun dugi ka dieu heula urang diajar bahasa Sundana mugia aya mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.